Duh aing mah kita kamari teh gedang teh carung molat. Maknya aing disesakeun kudu sagede kieu haramnya ada. Da ieu mah sigana nahaon mancru di sagede kieu. Masya Allah Robi. Haram jadwalna teh. Aing mah. Ieu suuk oge alamat dijual geus kieu mah. Kudu kumaha aing. Gedang sagede kieu. Cek aing teh rek milir. Jabang geus di DP-an di ku si Abo. Aduh aing mah bingung eueuh jangan mulangkeunana. Ku pajuh kitu ieu teh dijual eta ku nini geblag ya. Aing mah. Da ieu mah suuk macan waktuna. Cengek biak geuninganan haram jadwal pigunaeunana meuni garung keneh kieu geura. Gusti haram jadah ya teh. Manusia teh ini eueuh nu satalangkurakeun teh. Tobat ya Allah. Kumaha aing lamun pek si Abo ka dieu geura. Lah tamatlah riwayatku ieu mah. Gusti. Kudu kumaha ieu. Loba ge ieu gedang araratah di. Aduh aing mah. Sampo geus beak deh. Aduh, cilaka aing coba janji nage poe ieu da jam 10. Aing sungguh bingung ya Allah. Kudu kumaha nasib aing atuh. Duitna ATM geus beak di aing pake main slot. Ini burung bongna teh dilelang ieu mah gedang teh ya. Tinggal nu ngorana deh. Aki ieu euy, kebon ieu. Aing mah kudu nyumput kitu nya. Aing mah. Jadi keur naon ieu Ki? Keur naon? Atuh, di dieu keburu datang deh. Ieu kebeneran ieu. Ieu mah sanes patung. Aki ieu. Udah sok pura-pura ieu mah. Ayeun euy. Naon ieu teh? Kumaha geus diala? Gedang. Can. Agening arareueuh. Can singgalang-galang karak we nempuan hungkul kamari ge. Nu cumolatna arareueuh. Teh nyu atuh. Apa meureun ku incu aki mah si Ekong da meureun jual. Aing disesakeun sagede kieu tuh. Anu alhamdulillah disesakeun sagede kieu ge meureun ku incu aki ieu teh mah. Kapan kamari geus di DP-an ku sia meureun? Heueuh ngan meureun nu aya we ieu mah yeung kita suuk ieu tah. Aing mah suuk cengek teh meureun lah. Geus beak tuh geuning. Nah itu gedang aya keneh tuh. Da sanuan sausum deui. Moal eta rek dibabad we tangke. Aduh aing mah cilaka ieu mah. Kumaha da bingung meureunan kieu. Nya eta. Jeung suukna meureun nya ieu tah geus meujeunna ka ieu. Teu ku sia lain. Teu tadi ala ieu mah. Ku nempuan hungkul kamari ge. Aing mah cilaka. Peuting bauna teh da barasuh keneh urutna teh. Berarti incu aki tah. Nu sok kitu mah. Gua rek nyeuni mah geuningan beusi tika dijual pan geuningan jeung hebal geuning. Nya aing mah rungkang. Nya eta. Geus pasti moal nyalah eta. Slot eta teh. Ieu mah wayahna we da meureun ieu. Aing ge kuna moal tulus sanggeut aing mah kieu mah. Ayeuna mah. Tengok api gunaeunana kieu keneh. Nya eta ieu mah suuk mah wayahna mujeunna ieu tuh. Mujeunna alaeun suuk mah. Sabulan deui sia teh. Keun bae sabulan deui oge ngan meureun rek wayah rek di ala da butuh urang ieu butuh barang. Meureun karak DP sakitu. Atuh heueuh. Ulah suuk mah duh aing mah. Teu pan butuh meureun ya sabulan deui. Keun bae sabulan deui ge mah di ala we engke mah. Da butuh barang. Tah naon tah ini tah. Tah ini. Sia lain nu ngajual ieu gedang. Ini hok. Astagfirullahaladzim. Kan geus di DP-an ka si eta. Udah nyampe apa aja ngora aing kabagian haon belum puih hantem robok teh. Atuh mikir sia teh nini gemblung. Syukur hayo kayaknya. Beuteuh geus demplu. Memang suka-suka aja ngoraan. Atuh da sia mah servisana ge geus teu geunahon. Tuh geus teu geunahon. Coba nu kieu. Masih keneh kudu dirawatan ku aing. Ayo kadinya. Tuh kudu di kieu yuk. Haram cadan ini edan kan sia mah. Ayo. Lurus tuyung si eta mah. Aing mah. Udah hayo. Emang geus sia mah. Ayo. Ayo udah hayo. Aing awas sia. Ayo. Ada burung awas tak plak suki yo, awas yo. Geus dibayar ya suki yo, awas yo.
Si bayar ya suki Kawin kena lain sia mah tuh kasih itu. Aing mah mending jeung nu ngora deui sia. Naon ka ditu tuh. Ayo ka ditu tuh. Mainan Geus. kieu.